Halo semuanya. Halo Lur. Balik lagi sama interesting. Tadi teka rakam nyari hati. Perang bukan deui-nya. 1 2 3. Orang perkenalkan lah ya, Lur. Entong berat teuing ge mah. Orang perkenalan lah. Dimulai dari cewek. Kenalin, kamu namanya siapa? Kyo. Ah, sok. Kenalin lah orang perkenalannya, orang perkenalkan. Dimulai dari cewek. Kenalin, nama aku Laura, sebut aja Lala. Aku pacarnya Cikal di sini. Amannya, udah kenal. Nanti Instagramnya boleh biarin Instagramnya di deskripsi, nanti tinggal cek aja. Nah, kau orang? Saya kan baru. Kumaha? Kenalin, nama saya Gipar. Halo guys, perkenalkan namaku Manggipur dari Gading 2, Sampurasun. Kenalin, saya Raja dari segala raja titisan BA. Saya King Dipo, raja dari segala raja titisan BA. Budam. Kegiatan malam ini kita mabok rame-rame. So kayaknya perkenalan di Palihdian ya. Bartender kami interesting. Kacang. Si Kacang Sugano. Keur marane nu can wau ka urang. Urang Cacan. Tangke setiap satu-satu dari kita Instagramnya ditaruh di deskripsi, tinggal dicek aja buat kalian. Yo bal, aya naon ye? Aya naon? Iya, kieu Can. Jadi abdi teh Bayan P. Tah. Nya kitu. Tuluy kieu lamun aya barak kieu anu cocok yang barak interesting sate naonnya konten nu cocok gitu, rek prank rek naon-naon oge insyaallah lah direspon, penting komen heula cobaan ke insyaallah lah diusahakeun bisa ngahibur maraneh nu nonton, support we nya da kumaha jadi silih erat teh ngarangkeun nya, jadi saling bantu lah, saling support gitu. Jangan barudak anu geus ngasupport, hatur nuhun pisan anu wah saageng-agengna hatur nuhun terus ngasupport atau anu pernah ngabantos gitu sagala rupana nuhun pisan. Barudak anu nonton ayeuna kemarin geus nonton mantep, aing salut kemarin euy nya. Aya naon nu arek diomongkeun ka penonton interesting? Urang mah rek pesen ka si Ulum. Cepat sehat, cepat sembuh. Kami pengen main bareng lagi. Semangat, Lum. Iya ya, aya tika sepuhan interesting. Bilih aya sambutan mangga abun teh. Kesepuhan. Ada kesepuhan. Ajengan. Perkenalkan, nama saya Buntek. Pokoknya pesan-pesan buat interesting mah terus berkarya, masalah jadi jangan mikirnya uang, tapi kita terus berkarya aja. Masalah uang mah belakangan, ketika kita udah ngomongin uang ya nggak akan ada habisnya gitu. Jadi terus saya berkarya, bikin konten dihargaan. Oh duit ge lieur, jadinya masalah duit mah reading we nya po. Reading we nya, readingan parkiran aman gak dingin jiwanya.
Tos saya sakitu ti pusat mah. Atur nuhun kasepuhan. Pusat kieu. Naon deui nya? Tadi teh naon bal arek nya naon? Game. Game jujur-jujuran. Berarti orang ngocokna ti naonnya? Ente ti dia kan ngocokna ente ti dia. Jauhan eta mah. Di mananya? Ngocokna di mananya? Truth or tooth. Tooth or tooth. Nah, truth or truth. Atau naonnya? Nya naonnya? Ya. Nah, ayo. Maksudnya pas pemilihan hiji-hijina gini. Maneheun, tah eta kumaha? Diputar. Pakai botol. Benar. Putar kuyo we. Tinggal kamari we, udun. Oh, bisa teu. Amannya? Mun misalna di dia, Cing. Mase. Langsung. Tupat teh ka Nah, Unisba. itu. So, kumaha jadi pas nanyana? Arek terus order. Anu teu ieu na rek ngadurut atau ngader kasih cikal. Arek terus atau arek der? Mending terus anjing. Terus dari der mah mundur ge mane. Mondar ngawot. Mondar ngawot. Unisba. Bener kudu nyentang tuh nuker dahar. Ribut. Terus we. Sok terus we. Tapi teh mana curhatan heuh? Curhat. Berarti Puter deui ge. oh, ayo nanya cikalnya. Orang yang nanya kal ke mana? Naon deh? Masuk sih curhat ke kamera. Soli berapa kali saring? Kapal jawab rek nanya naon Caca? Sok Caca nanya. Jadi emang ti pertanyaan si yang ngajawabna. Berarti pilihanna rek ditanya atau rek curhat? Cing orang yang nanya. Naon deh nanya? Mane? Kasih Laura atau sange unggul. Cing, mane nyaah teh kasih Laura atau sange hungkul? Ya jelas nyaah lah. Nyaah atau sange hungkul. Nyaah. Karena Nyaahna nya ku sayang. nyaah atau sange hungkul ini. Buru jelaskeun. Jadi nyaah teh karena pas pertama orang panggil jeung si Laura teh orang ningalina tinu naon lah ta. Pandangan pertama mana ke si Laura naon? Ditinggalina naon? Bisa bikin nyaman. Si Laura aku. Sama Laura. Sejauh mana Cikal sayang ke Laura? Sejauh mana Cikal sayang ke Laura? Sejauh sayang. Anjing jauh bisa. Sejauh Mata memandang sedalam apa? sejauh. Kenapa Cikal bisa bogoh ke si Laura? Ya jelas. Hiji cantik. Dua. Kange. Goblok canggih si anjing. Itu nyaman lah. Ini mah nomor 3 nya. Bisa. Nyaman aya Bisa. Aman lah nya, jawabanna geus kajawab kurang lebih siga gitulah. Mulai deh nya. Sebutin yang. Balik kemana bal? Jadian deui nanya si Laura. Please sih mah teu karekam anjing. Asli bal jadian deui nanya ke si Cikal bal orang dipantau. Ieu mah asli penting soalnya no. Pertanyaan tadi mah. Ai anu nyiumna eueuh. Deui ya. Eueuh berarti. Dah, di baseun nya. Si Lala nu ditanya si base nu kabogohna. Sejauh mana Laura sayang ke Cikal? Dan awalnya kayak gimana? Jadi pas awal kenal sama Cikal teh, Cikal nge-DM aku di IG dan aku kan langsung kepoin IG-nya Cikal tuh.
Nah pas aku ngepoin teh kayak pas lihat Cikal teh langsung ini nih serak, ini nih yang aku tunggu selama 2 tahun ya. Aku ya liar sedikit gitu. Ketemu Cikal teh kayak yang udahlah serak, dan aku tuh di situ teh minta bantuan ke Buntek buat cari cowok karena aku tuh udah bosen ya main-main lah. Nah sama Buntek beberapa hari kemudian pas aku minta tolong, Buntek ngenalin Cikal di situ ke IG. Dan pas 2 hari chatan WA sama IG DM, kita ketemuan di rumahnya Cikal. Pas ketemu langsung kayak ya udahlah pacaran aja gitu. Jangan langsung ini aja lah daripada lama-lama dekat kan nggak ada topik gitu kan. Jadi kalau misalnya soal rasa sayang atau apanya mah aku sayang banget sama Cikal, nggak bisa diukur. Gak apa ya. Maaf guys, udah ya. Udah. Udah ya. Panas. Tuh ya baraper. Bal, naon sok bal? Bangus lah. Ayo no tadi no udah komen gitu. Nah, sok anu nonton barudak bisi boga inspirasi yang barudak cocokna heureuna kumaha kontenna kumaha sok komen bere rekomendasi lah insyaallah dilakukan soalnya nya sugana kan bisa ngahibur anu nonton jeung barudak anu geus nonton anu geus support hatur nuhun pisan nyaga can jauh bisa naon lah gitu nu penting bantuan supportna lah udah pasti ku perjuangan mah mulai maksudnya non anak saya apa anu Tidak akan mengkhianati hasil. nah eta lah sok insyaallah ku semangatna arurang supportna marane ku arurang ditanggap insyaallah penting sok ke support tuh misalnya teh anu boga ide naon-naon sok challenge naon-naon obrolkeun lah komenkeun sakitu meureun Iya sih gana lamun tuluy fokus teuing ka kamera rada ieu nya rada teu menikmati ririungan ieu geuskeun wae lah meureun nya bikin ka dieu. Atur nuhun dulur-dulur interesting ya ti arurang ngan sakitu hungkul. Atur nuhun interesting. Peace.